kudu luas lah rasa bersyukur teh. Bener Ieu tingali dah maneh. pengangguran can kapanggih hasilnya tapi bersyukur. Capek euy. Mana Biasa euy damal. Tah zaman ayeuna mah ngandalkeun digaji ku batur mah malah hasilna. Ayeuna mah kudu diajar kawas batu, diajar eta kudu kitu euy. Aduh. Jigana ieu mah kudu pindah gawe meureunnan. Gaji teh leutik-leutik teuing itu dah. Da, Hei, keur naon euy? Damang, Dah, Mang. ningalin raut wajana apa ya masalah sok coba diukeula. Pararusing pugu duh. Tapi ieu kurang kopi sa hiji bae. Bae lah. Sok. Ningalareun nah hirup maneh mah Yud. Ngopi we jigana teh nya. Tuh dah naon deui? Capek gawe nuturkeun tunjuk batur mah. Mah zaman global. Heeh, bener nya. Dunia maju. Heeh. Loba peluang gawe mah. Pemang maneh Da. naon? Ari urang mah gawe geus banting tulang, banting meja, Alah ilah banting panto. Angrek ieu. Aduh, gawena na bidang naon eta segala dibanting. Biasa ngakutan kai. Paingan atuh. Hayang ieu atuh hayang naonnya. Hayang neangan nu leuwih alus kitu gawe teh naon gawe naonnya. Kieu nya, urang kamari proyek. Heeh. Tapi lain proyek bangunan. Naon Jadi proyeknya teh jiga tina HP. Heeh. Mun ayeuna mah saham tah investasi gitu lah. Investasi Nya, tapi jeung urang mah lain investasi bodong kali itu lain. Jadi orang teh nunda lah. Nunda 500.000 misalnya teh. Bakal ngembang. Ajarkeun atuh da euy nu kitu. Sobari. Intina mah siap-siap. Yang domang si Paramcan. Siapa? Urang mendadak duit teh asa kurang we jeung kurang. Sabenerna mah maneh mah lain kurang ieu nya, kurang bersyukur sabenerna mah euy. Jadi kudu luas lah rasa bersyukur teh. Ieu Bener tingali dah maneh. pengangguran can kapanggih hasilna tapi bersyukur. Bener dah euy, hirup mah kudu loba bersyukur. Teh bersyukur. Jang. Bah, alhamdulillah ya. Papangi Iya, karena balik gawe. Oh, gawe di kota. Iya, bah biasa we lah. Iya. Aya naon asa dararines kieu. Biasa bah ieu keur diskusi. Oh, Yang udah hayang bisnis abis teh. Da capek tuh da gawe wae mah bah. Piraku atuh gawe eta sabulan teh mah sabulaneun. Puguh ge bah. Abis teh karabieu gajian teh nya. Mestinya pengde duit da. Beak dipakai mayaran hutang. Boga hutang ka mana ka saha? Biasa we ka warung geuning ngasup-sup ka ditu ka dieu bah. Ka warung. Henteu Iya. kanu eta model baturan tan ieu mah henteu. Oh alhamdulillah henteu. Melingkur berarti kitu we ka sekali warung. ulah hayang. Iya. Mata KBG hayang diajar bisnis kasih udah bah. Gusti alhamdulillah gini kita Iya. jang buka bisnis naon. Itu bah kan abi teh nyamaan kos batur. Heeh. Investasi. Kita sih naon. Banyak 500.000 mah abah. Duit kayak asa abah mah teu mere duit ka maneh. Panginjem. Kama. Kamang emok. Astagfirullahaladzim. Kolot nepikeun teu nyaho eta maneh nyam injem kana nu karari itu cik atuh jang ulah eta teh bahaya ngajiret kana kehidupan urang eta teh ceuk agama ulah ujang kadenya ulah deui lain ulah deui Undangan. Jadi beuteung. ke bade juga alasan mung marab doma si eta mah. Kemana? Oh aya undangan bari Undangan. marab doma beureun maneh teh. Atuh kitu we mah jang abda abah geus burit. Oh nya tuh bah beli aku langsung dah mulang ah. Heeh, kade nya jang sing ieu tah di jalan poek enak teh. Nya. Nuhun bah ah. Heeh, abah kayak kan nuturkeun barudak. Dengan si udah teh nya si teh bisa bisnis bah ah. Dasar heueuh.
ide.